Acara nutos maneh matuh anggere tauna talari jadi tradisi nyaeta upacara adat Seba Baduy. Hadirin hormaten simkuring, acara Seba dibuka ku Raja Murwa Seba nubaris disuluran ku Kersana Saidi Putra dihaturanan. Kita minta keterangan mereka kalau ke ragam-ragam ke jaro jarungan sirah dayo lantaran kayak di orang sarwajang warga ke ayah gitu minta terang baik tenang baik bu kabe nyambung sahur numpang sabar anjir kurang sagaran sagan gede-gede ngolahan ketegelan cara menutak ngaluduk sahur numpang raratan kacara kapang agung lantaran coba ndok yuk curug balur mapai tapak ngadongdon poroda lakon nitian tali paranti nu biari mapayan karabat tapak gua tua anu baheula ieu bae ndok setor seba nyaeta seba gede kacara ka ibu gede anu kapang agung nya kalimpahan eta ku sisir minyak pada agong kalimpahan ku sisir minyak kadukudang kalimpahan ku sisir minyak parahiang kalimpahan kudangka sirah dayo kalimpahan kudangka pada waras kalimpahan kudangka garuka kalimpahan kudangka cipatik alita kalimpahan kudangka sangyang asuh kalimpahan kudangka inggung kalimpahan kudangka sinang nyair kalimpahan kudangka carungan kalimpahan dangka panunggulan nyata kalimpahan kutang tu tilu jaro 7 ayeuna tutup bulan tutup tahun nutupkeun bulan ketiga untuk bisi aya sesokot si barang lalanep sungseuredan merang atul eta hayang mengpoh metapang mahmulankeun hayang mentapang mentulankeun hayang mentapang jagakeun hayang mentapang ngraksakeun kapang agung tungtung nama kami bisa eta bae nya anu paluhur lur tangtungna pagede-gede karetna ti timurna ti baratna ti kalerna ti kidulna bisi anu ngawuwu nu ngarungkup nu ngagele nu ngalepe mideg kempikna ti timurna nya ti desa Karangcombongna ti desa Sobangna ti desa Karangnunggalna ti desa Cibungurna ti Sisumut Nayagatina ge hayang menta pangrintihkeun hayang menta pangarapihkeun hayang menta pangjagakeun haupna bisi aya gunung kaleburna lebah karuksakna sasakaraksakna wiwit karobah eta menta dijaga menta diraksa kulantaran rarangan aya di darat aya di cai rarangan di darat rupana gunung nyaeta gunung teu meunang dilebur lebak teu meunang diruksak bisi anu katok-tok arena bisi anu kasungkur batuna bisi anu katilas kayuna eta menta pangjagakeun hayang menta pangraksakeun laraman direbab rupana ranca nyaeta teu beunang digaruk teu beunang diwaluku nyaeta teu beunang di bedah rarangan dicai rupana leuwih teu meunang digeuleuhan teu beunang dikomohan teu meunang dikotoran teu meunang dicobrokan teu meunang di tua nyaeta khususna rarangan dica di daratna dicai nage hayang menta pangjagakeun hayang menta pangraksakeun hayang menta pangupaskeun hayang menta bisi eta sesokotna ti barang lakam hayang menta pangupaskeun hayang menta pangopeskeun tungtungna makeneh wae tungtungna menaka cara kapangagung titipkeun diri masrahkeun badan sapujur batur kami 1035 hayang aya kajujuranana aya karahayuanana aya kaberkahanana aya kaberkatanana aya kalamatanana kalambutanana urip deui beuti hejo teuyeungna pahitagingna pahang nyawana anggang babayana hejo lalakona panjang cacaritana katurut ku si barang haturanana mahi ku si barang pasinina meunangan si barang bicarana tadem si barang tambahan katurut mahi juritna dia perangna tungtung nama keneh bae kacara kapangagung keneh bae nepi saureun eta sakitu kacara kapangagung keneh bae tungtung sama tananing sator sebatannya sebagede ngan hukur nitipkeun diri masrahkeun badan satengah namanya henteu jingjing henteu bawa batakan tananing sator sebatan batakan dengan sebagede ge ngan hukur ngaranna cara kami teu bae kacara kapangagung ngan hukur saur sabuku 11 sakecap kitu ge satengah jaya teka titi teka tapi teka papai teka tilad karabat kolot nubal titipan nu ngarareang kitu ge aya ngan satengah nama setengah teh ciri buktina tanda rupana dar sifat tegas ngukur tambah gerah tambah geruh tambah geruh ciru bari tambah miluber piturtur tambah milubar carita tambah saur ngalumpuk di surung tambah sablak ngalabak di sareng tambah ngaleutkeun kalatrian mecot telakon balendes karabat kolot nubal titipan nu ngarareang kitu jaya pangiring lisan sakitu ngan teu saupama nya bira kaya tama nya bira kaya ti kabodohan bira kaya ti kalepan teu kesungurnya saur sabuku 11 sakacap laksa salambar bingkis salanjor hihid pangarihna dulang hasumpan senuk siwurna
sangu atas sakurem sarendegna sabuleudna eta teu kapalang haturkeun kacara kapangagung keneh bae aya keneh bae pisaureun nyaeta batur kami 1035 ieu bisi eta bae ngaluhuranana ngalanggukanana ngalangkangan ngalaepanana ngisingan ngihan midek ngompikna hang meta suka herang terang cang padang kacara kapangagung hayang kami ndek nyaraan nyapuan nyuruh nyapu nyaku saur sabuku nyara ku sabla sakecap bisi eta kagolohanana kakemohan kakotoran kacobrokan camahan kacemaran eta meta suka herangna hayang bersih hiji bersih kabeh saperti ngarukuk batu saulu nyateruk petungan patuna saulu batu 10 hayang kaparut batu salawe hayang kabeh kaparut kapalulukeun kabar kapalekeun bersih hiji bersih kabeh eta sakitu kurang leuwihna babetakan seluruh gantungna sabla gutangna bedol sapanona tuna sapakana menta agung palaluna bersampang panjang pangpurana menta teresna kacara kapangagung eta sakitu izin mohon izin Bu jadi kahiji urang nyaurungan hukur sabuku nyablangan hukur sakecap urang beun aya nu perlu dijelaskeun khususna ka Ibu Gede sareng kareng-renganna Pak Wakil Ibu Pipi oge aya hadir alhamdulillah. Jadi anu kata-kata kami tadi seperti mungkin untuk sadayana ngartos anu peserta urang ge sami sadayana ge ngartos dina masalah titipan-titipan anu ngarahiang titinggal ngarahiang tadi ku abdi meureun sabage arek dijelaskeun anu disebut gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dirusak, sasaka teu meunang dirangsak, buyut nyata teu meunang dirobah. Kahiji urang dina masalah ti ujung ka ujung masalah gunung teu meunang dilebur sanes ngaku gunungna bisi aya di ujungna, ujung selatan aya gunung Madurna, aya gunung Kembangna, aya Karangbokor, aya gunung Kembang di desa Sobangna, di desa Sawarna ge kitu khusus nama kami ditipkeun anu lebih jelas mah anu disebut sasaka teh sebagai karamat anu disebut sasaka anu disebut pusaka anu katitipkeun ka tangtu 307 lamun di agama Islam mungkin sebagai Al-Qur'an mudah-mudahan pada paham saha bae anu kira-kira bisa ngalangkahan Quran naon ngaranna leuwih jelas jadi seperti kitu nu mantak urang nitipkeun buyut teu beunang dirobah sasaka teu beunang dirangsak nyaeta leuwih jelas seperti kitu Pak Wakil. Kahiji di rarangan di darat dicai memang rupana leuwih lamun dicai di darat rupana gunung tadi teh anu katitipkeun ka urang sabagai ngajalankeun amanah tangtu 307 anu jelas disebut rarangan teh sanes ngeun di Baduy bae di ujung Jawa ke ujung Jawa mungkin aya nu perlu dilastarekeun masing-masing lingkungan anu disebut pelestarian alam kahiji urang sabagai katitipan sebagai ngasuh ratu nyayak menak nyaeta ngajaga ngaraksa gunung teu meunang dilebur lebak teu meunang dirusak tapi teu cukup ku jaro 12 bae khususna kudu aya kesatuan persatuan sareng pamarentah pada umumna gitu. Anu jelas anu kadua Bu nya urang nyampekeun masalah beas bulog anu di biasa aya pangiritik di masyarakat leutik mudah-mudahan bisa dikelola khususna ku pamarentah anu leuwih jelas anu aya tambahan istilahna bisa kadahar lah umumna mantong sampai kejadian seperti notos anu loba komplain masyarakat leutik ayeuna kulantaran ai tadina beas disupankeun oge beas deui bae gitu jadi henteu cocok gitu di daharna ku masyarakat urang kitu nya mungkin eta sing hade mau ditertibkeun nah anu kitu terus anu katiluna masalah tentang desa adat memang aya anu nimprung di mana-mana anu hoyong ngajadikeun desa adat kulantaran aya struktur desa adat eta moal aya nu saperti di urang alhamdulillah ngabentuk tahun 87 aya jaro 7 nah hiji ti Ahad sampai ka Sabtu memang aya jelas
aya jaro 7 simbol-simbolna tah simbol poe tah aya nu ngaku hiji sewang. Terus anu urang sebagai jaro 12 katitipan bulan sebagai satahun di mana-mana oge nu ngaranna bulan mah teu aya nu 13 na Pak. Ngan hukur 12 meureun satahun eta urang tah nu ngurus bulan sabulan sakali. Tapi sanes ngan hukur ngurus urang Baduy karena anu disebutkan ngasuh ratu nyak menak eta anu menak disebut menak tah nyatana pemerintah pusat maupun daerah eta ngaranna menak sampai ke pucuk nagara ge eta sebagai asuhan urang secara batin. Mudah-mudahan sadayana paham na masalah disebutkan ngasuh ratu nyak menak nyata jenenganana sebagai tanggungan jaro 12. Alhamdulillah urang ti tahun 2007 pengangkatan orang tanggal 7 bulan 7 2007 anu ka-13 mudah-mudahan bisa sampai katerusna kaharepna orang biasa ngajalankan keadaan sehat walafiat lahir maupun batin dukungan ti pemerintah. Meureun sakitu bae Bu nek kirang langkungna kulantaran aya hiji pantun mudah-mudahan aya hikmahna pikeun sarerea. Ampelas di Taman Batu kacape oker bubuah. Jaro 12 cuman satu tetapi untuk semua.